Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Encep Hendriana Ustad Sontoloyo nampangan deui para wargi bade dakwah ieu Mang Encep. Tapi pirengkeun heula ieu dongeng heula yo. Engke bade dakwah tos dongeng ieu. Mangga nyanggakeun ka sadayana. Mas, lempang wae atuh ka Cikupana olahraga. Hah? Lempang wae ka Cikupana olahraga. Da deukeut di kebon mah. Oh, eta engke nun sinana PA ta. Digandong isinana PA. Ah. Murah PL. Pan digandong. Digandong cek bah. Gendong na motor. Aduh, bagea. Cenah nu mana mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi sami. Hari cenah teh putra saha teh? Putra Bapak Kura pingin. Aduh, putra bapakku rapi. Ti mana? Cikupa. Alhamdulillah Cikupa Dharma. Saura bapakku rapi teh gaduh pengalaman anu akeh cenah kumaha. Nuju sakola ka Bogor. Nuju sakola gaduh dari sana namina teh Rodia cenah. Ya ayeuna dikawin ku Bapak Yuda. Bapak Yuda mana? Bapak Yuda nu Dharma. Oh, iya. Wi sakola amang ka sawah cenah. Titelem ibur nama. Itu dapat meureun ge dijemput ku Bapak Yuda nya di Pakabogoh lah ku Bapak Yuda. Ai, ka heula baru pernah Wi heula ka Pasir Jati apa Pasir Bunut. Pasti teuleum teh. Heula teh teuleum teh bebeja cenah ge. Ari bebeja teh nya jadi di Pakabogoh ku Bapak Yuda. Ari teh sabara dinten teh wih deui. Sagara deui. Malah mah di kereangan aya nu ngawenehankeun keur mapah cenah. Bapak sawah. Bapak cai. Kana laut, Kana Waduk Dharma. kana Waduk Dharma cenah. Terasa teuleum. Nyalet wae tos eta mah teh aya. Eta teh berarti Nyi Rodia teh di tikah ku Bapak Yuda kitu. Bapak Yuda cenah nu ngageuh di Waduk Dharma. Oh, ilah eta teh rerencangan bapakku Rapi ti Nyi Rodia na teh di Cikupa. di Cikupa ya Allah. Samemeh jadi juri. Urang kudu tobat heula ka Allah Maha Kawasa. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami nyiptakeun jin jeung jalma iwal pikeun ngabdi ka Allah, pikeun nyembah ka Allah. Jalma anu nyembah ka Allah eta jalma anu iman, anu Islam. Jin anu nyembah ka Allah eta jin Islam. Tapi sabalikna lamun jin anu teu nyembah ka Allah, ngamusuhan ka Allah, nukang nonggong ka Allah, eta ngaranna jin kafir. Nya kitu kene manusia anu teu nyembah ka Allah oge eta kasebutna jalma kafir. Ku kituna nu ngaranna jin jeung manusia boga kewajiban nyembah ka Allah, ngamulyakeun ka Allah, jadi hamba Allah anu sabenerna. Nya kitu keneh jalma ulah rek mumuja ka setan, ulah rek mumuja ka jalma. Soalna naon? Manusia diciptakeun ku Allah teh pikeun ngamulyakeun Allah, pikeun nyembah ka Allah. Lain pikeun muja ka setan, ka juri, ka iblis. Lain pikeun muja ka jalma, tapi kewajiban teh ngamulyakeun ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abah, Hah? digandong kurang da nu geulis. Kawin deui Abah. Kawin deui cenah rek Abah kawin deui. Ah, kalau daekeun ajuig. Jurig. Naon Abah? Anu daekeun anak aki-aki mah. Banu geulis. Paling dijongkokeun. Tah leres Abah leres. Lamun teu sepuh mah kudu menghambakan diri ka Allah, ulah ngagugulukeun harta, banda, dunya, ulah ngagugulukeun awewe. Geus sepuh mah ibadah ka Allah, nyembah ka Allah, tobat ka Allah. Sabab naon? Jalma teh dibatasanan ku hirup anu aya pungkasan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sateu acana urang maut, ibadah heula ka Allah, ngamulyakeun Allah, ngagungkeun Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobat ka Allah, tobat ka Allah, tobat ka Allah. Tobat ka Allah sateu acana urang janten jurig. Tobat heula ka Allah sateu acana urang janten jurig. Wassalam timang Encep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.